begitu orang daftar menang 1 tahun maut boro-boro 13 tahun 1 tahun maut kubur eta unggal tahun roh orang milu munggah haji kamu sampai kiamat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Zaid teu salat teu murtad teu tetep Islam sanajan teu salat di akhirat ka surga bae ja Islam sanajan teu salat tetep ka surga bae ya biasa di kulu baheula sakedeung ngan Islam mah pokona baheulanan tuh jadi teu salat mah ulah dihukuman kufur atau murtad teu mantak ambalayah bener tuh sholat. Kalau menurut yang mulai dulu guari di pemerintahan ambalayah itu sholat. Orang dulu di pelemburan pedagang teka buru ku dagangan anak tuh sholat. Di pemerintah jeung dagang mapan tes sarolat ge emang pinarakaeun nya nama. Iya di lembur ngurusan negara teu urusan pausahaan teu sarua teu salat deui tong parah jasa teh parah ta eta tetep henteu kaluar ti Islam teu murtad henteu kecuali lamun ditanyaki kunaon sia teu salat lah salat teuing jag-jajan salat ge karitu keneh bae aing teh salat Izaid salat jacak aing mah bagusan aing sok ka jelema talamun nyana ngomongkeun kos kitu istihza kana salat ngomongna istihza aing teh salat Izaid salat tapi jacak aing mah naon hartina salat Izaid bagusan aing mah kos kitu mah teu kudu salat tah nyaritakeun teu kudu salat istihza kana salat murtad. Ngadeta beda tuh setik tuh lamun teu salat bat teu murtad geus teu salat saya kunaon teu salat henteu bae tuh maksudna lawan sian teu salat ji eta urusan ibadah ieu atuh ente bae geura salat masing-masing mah ibadah ieu teu masalah artinya teu masalah teu murtad tapi lamun kieu mah ngomong sia salat bae aing teu salat bagusan mana coba sia nu teu salat jeung nu salat cacak aing mah bagusan nu teu salat aing mah tilok maling sia mah salat maling bae cak aing mah teh naon artina salat salat bae ge horenganan maling aing mah teu perlu salat tah eta ngaistiza kana salat murtad kana salat mah ngaistiza tah ngomong kos kitu tah ulah ji lamun kana balikna lain istihza teu salat bae sia kita kusaha sia salat ja aing meuneuleun sia salat kos kitu bae salat terus main gapleh terus atuh bandingan aing mah teu salat main gapleh terus bow parahan saha tah sih masyaallah kuari teu puasa mah kan ibadah puasa mah lain megatkeun Islam ari Islam mah kayakinan nu aya di jero hate kuari mah megatkeun puasa lain megatkeun Islam lah siap percaya bahwa puasa teh wajib percaya tuh aing mah pan sia teu puasa urusan teu puasa mah teh lain deui kunaon tuh henteu teh mah aing mah henteu bae pokona aing mah henteu bae soal puasa mah pan lain sia mun gering meureun urusan aing tah mah urusan aing nekadkeun bahwa puasa wajib aing nekadkeun aing ngaji sarua bae sia ngaji di Cilongok aing ngaji sia di jero majelis aing mah di tukang uduk beda posisi doang atuh masalah ngan aing mah teu puasa urusan aing teh mah tah eta nyana teu puasa teu pegat Islam tetep di akhirat ka surga bae
ka sorga bae tetep masalah teu salat asal ulah pegat Islam sorga teu puasa asal ulah pegat Islam sorga mantak lobalah di urang nu teu puasa berapa ya di urang di Indonesia mah among lain negara Islam undang-undang di orang menutup puasa ditangkap undang-undang nutup puasa kurang diamankan malah di Jakarta mah pokoknya puasa tidak puasa urusan masing-masing tidak usah di RU-RU non itu RU geus ulah dihaharuan geus Ahok nyaritakeun udah urusan puasa mah bebas-bebas aja bukan karena nyanana teu puasa jeung teu neuleuh mayoritas asa teh akur bae padahal minoritas Kristen di negara orang minoritas Yahudi atau Katolik minoritas tapi minoritas ia hampir ngalahkeun mayoritas mantak isi nu salah pamarentah apa urang rakyat mayoritas hargai atuh kudu aya undang-undang menghargai mayoritas mun kula jadi DPR na dijieun ku kula undang-undang DPR na teu nyaho naon atuh jadi sarua bae demokrasi na ongkoh demokrasi tapi demokrasi itu jelas teh deuk kumaha ieu geus we koski sabodoh geus teh mah ieu urang keur nyaritakeun bahwa ucapan anu ngupurkeun keluar tina kaislaman bentuk istihza. Guys, model heula nu tadi, lamun keluar tina Islam murtad teu salat mah lain Islam ibadah teu murtad, teu puasa mah lain Islam tamah sakadar teu ibadah puasa teu murtad, teu munggah haji. Awak sehat dunia loba kesempatan aya tapi nyana teu munggah haji. Atuh teu kaluar tina Islam tah aja ibadah. Da kaluar teu kufur nu kos kitu mah. Ngan dibuatlah aturan di negara syariat mamun teu salat, negara kudu manggil. Teu puasa kitu keneh. Munggah haji ngan tarohi, munggah haji mah tetep nasehatan. Ima kerjarita di Indonesia mampu Masya Allah ente dititahan ge munggah haji teh kuotana kuari urang lamun daftar kuari menangna engke tahun 2028 coba ge kuari jadi lamun kuari kitu 2015 kalau lamun kuari daftar menangna 2008 sabaraha tahun berapa 13 tahun kara ka Mekah. Mun kuari daftar umurna 60 tambah 13. Henteu kudu ragang ti kapal tama kubur geus. Ieu keur carita. Gad tetep daftar mau daftar bae. Ulah kieu lah cenah kieu dek daftar umur geus kolot. Haji lamun daftar menangna 2028 berarti 13 tahun lah kula manggeus moal munggah haji. Ji, atuh ditanyakeun ke di akhirat. Encan gugur teh sing hade kewajiban hajina ku sebab teu daftar. Awas di akhirat bakal ditanya. Zal, ulan sia kuari waktu di dunia kuliah teu munggah haji. Abdi Gusti mun daftar nungguana 13 tahun. Eta mah urusan 13, 12, 15, eta mah lain urusan sia. Tapi sia kulantaran teu sejak daftar, sakitu dah. Nah, sia kulantaran teu sejak daftar munggah haji, maka memeh ka sorga mesti ka neraka heula. Can gugur teh kata kelipanan. Belum Zaid, bulan. Bada umur 70 waktu maut abdi ieu 75. Munggah haji teu Gusti Maha Uninga. Daftar abdi waktu umur 60 abdi daftar. Ajo
kulantaran pamarentahna ngambai-ngambai abdi-abdi manggeus rindu jasa ka Baitullah hayang munggah haji. Tapi ternyata Gusti satahun deui abdi rek munggah haji ku Gusti pan abdi dipundut. Eta mah Gusti nu salah. Wasya. Aju sambarangan. Sabodo Gusti tama abdi geus sejarah ke Mekah, abdi nungguan 13 tahun. Na ieu abdi rindu jasa, Gusti Maha uninga nyangakeun sadaya-daya. Panggil ku ari camat-camat, aya teu daftaranana? Aya. Kok ieu dilambat-lambat? Lain urusan abdi, tama urusanna depag. Panggil depag. Jeung bupati-bupatina. Bupati heula, bupati sebagai kepala daerah. Mohon abdi. Aya daftaranana teu ngaran Zaid tadi nagara sia. Aya. Kunaon ieu teu diberangkatkeun urusanna lain abdi, abdi mah urusanna SPPT. Pembangunan jalan abdi mah eta bae sakolahan, urusan munggah haji ku abdi geus diserahkeun teh ka depag. Saha depagna? Panggil. Rek. Wah ini dilambat-lambat. Abdi ki meuneuh instruksi ti ditu ti provinsi. Saha provinsi? Gubernurna panggil, atut. Oh, boro-boro ngurusan nu kitu cak atut. Abdi mah santren ngan teu ngaji-ngaji. Ganti Gur Rano Karno, panggil Rano Karno. Oh, urusanana eta mah urusan depag. Aya Kanwil di ditu. Panggil panabdi ge aya menag menteri dalam negeri tama urusan nanyangakeun we ka pusat ka ditu pusat dipanggil. Wah dia dilambat-lambat. Terus ditanya alasan demi alasan. Jokowi maju. Terus mah geter-geter Jokowi. Masyaallah emarukan gua tapi lamun beralasan, masa mun teu beralasan ieu. Alasanna nu mantaki dilambatkeun hiji teu katampung di Mekahna. Nomor kahiji, nomor kaduana nu mantak dilambat-lambat ieu teh kitu hotelna teu mahi. Di samping Arafahna hotel-hotelna lamun disakaliguskeun Gusti ieu urang Indonesia pan lain Indonesia bae aya Pakistan aya India aya Turki maka nu mantak dilambatkeun teh supaya teratur ieu di Mekahna. Naon deui? Katiluna mah Gusti hampura. Naon? Lah eta mah. Lah eta mah naon? Aduh Gusti mah mal dibejakeun sia goblok. Dibejakeun daftar 20 juta nungguanana 10 tahun 15 tahun. Nah ieu teh kapan aya anakan. Abdi butuh jangan bangun negara tina anakna eta. Lamun nunggu teh aya kitu 100.000 manusia. Mungkin 200.000 manusia, mungkin 300.000 manusia, 500.000 manusia, 1 juta manusia nunggu, saurangna 20 juta, kuari kali 10 tahun, berarti sabaraha duit anakna. Ta teh aku sia dikamanakeun. Lah Gusti geus ulah ditanya abi mah kanarakakeun we Gusti. Amal bisa dek kuku wage beres engke ujianna di akhirat mah di sidang mulai nu kaliwat hiji-hiji acan berbagai alasan-alasan bener jeung henteu bakal kajahoan ke di akhirat. Kuari bisa sumput salindung urang alasan-alasan baik urang ka masyarakat ka keluarga tetapi di akhirat bakal dibuktikan. Masyaallah. Dina surat wal adiyati dhabhan wal adiyati dhabhan fal muriyati qadhan fal mughirati summa fa azamna bi naqa fa wasatna bihi jama innal insana li rabbih lakanu wa innahu ala zalika la syahid wa innahu lihubil khailas afala ya'lamu idza buthira ma fil
kubur wa husila ma fis sudur bakal diborekel-borekelkeun naon nu aya di benak hati urang ieu tah urang kudu rada di pikiran teh eta masyaallah sakedeung hirup di alam dunia keur carita urang sumput salindung aya kauntungan pake meuli mobil nyeun imah kawin deui ngan saukur kanikmatan sabaraha taun tapi di akhirat dibeulem kudu mikir kadinya wa husila ma fis inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir tetap munggah haji daftar bae malah nu hebat mah begitu orang daftar menang satahun maot boro-boro 13 tahun satahun maot kubur eta unggal tahun roh orang milu munggah haji kamu sampai kiamat terus we munggah haji bae masyaallah lamun kiamat 1000 tahun deui 1000 kali munggah haji lamun kiamat 2000 tahun deui ka hareup berarti 2000 kali munggah haji mantak begitu dihudangkan di kubur masyaallah ganjaran munggah haji nanyana beratnya salantaran 2000 kali munggah haji kagetnya lagi jak kula macan munggah haji tetap cek malaikat ieu tulisanna 2000 kulana can munggah haji loba omong sia bingungan nya lagi aing can munggah haji tapi tulisanna loba jasa barang di sidang orang eta daftar geus siap berangkat tapi nya maot ganjaranna gede mantak maningan orang ke Mekah paeh apa maningan orang ke Mekah balik deui mah nah kiai cenah mending balik deui bae sia teu butuh ganjaran ulah kitu kiai tetep balik bae ya jadi tetep bae daftar urusan kadituna urusan Allah urang jaho tambah kaditu mah sahanu nyaho deui kakawasaan Allah urang daftar nungguan 13 tahun urang waduh cak urang kebal amat urang keur dihareupeun imah kebal amat aing 13 tahun deui ngadadak kayak angin topan pas ka Baitullah blek kakawasaan Allah deui kumaha tuh ngan aju teh hudang deui ya Allah teu salat teu murtad teu puasa teu murtad teu munggah haji teu murtad teu kufur ngan dosa teu ngalaksanakeun perintah Allah subhanahu wa ta'ala sia tah besing kaya urang di lembur sia teu salatnya murtad sia ulah geus nyaho urang ku ari mah sia teu puasanya kafir sia ulah atau ngarumpak kelarangan sarua bae teu tageh teu murtad jelema agamana Islam tapi mun aya orkes joget henteu teu murtad tetep di akhirat ka sorga bae nu kos kitu ge ka sorga jeung biduan-biduana ka sorga ieu masalah biduana Islam nu jogetna Islam atuh ka sorga bae nu penting mah aya iman iya Islaman geus beres ka sorga bae geus pokona mah ngan ya tetep disate heula sate sesuai jeung kitu dorakana ya dosa nah tuh dek diasupkeun ka lamari mah kudu dibersihan heula seuseuh poe malah diseuseuhna ge dikecek-kecek malah lamun rada hese mah kotoranana buh ngecekna ge pohara jasa bau pohara jasa digusak digesek wih datang ka hampir soek beres dikeprak-keprak langsung poe ngumbluk istri ka geus rapih karak diasupkeun ka lamari kitu kene urang tuh mun aya dosaannya mabok aya zina aya kabair tah kemudian atuh aya nama kitu maling aya kabair kene bae tah dikecek-kecek ku malaikat eta sakumaha urang mun aya geutahan bae geus kecek malaikat faes amat sih budak potong-potongkeun bae kitu ku aya
Allah karim angke karak geus beres bersih diasupkeun ka haud Kangjeng karak diasupkeun ka surga nyanana ge isine lamun babalokot keneh diasupkeun ka surga embung nyana ge sebabnya hiji jeung nu bersih urang deuk beberangkatan teu mandi bae urang embung batur geus make baju kemeja putih make jas geus rapi urang deuk diajak kana mobil kijang anu anyar teh urang-urang hees cilihan keneh embung sakitu ge karek urang hees dah ya geus naik bae embung aing embung pokona mah mun daek sia nungguan urang aing mandi embung aing mah kajian kumaha ge geus gara make baju bae atuh make baju bagus teh aing can mandi mah cileuh ulat alet segala leho cule segala embung aing oh boga borok tetep mandi heula rapi karak geus bersolek segala karak jadi ngeunah di mobilna kecuali di mobilna baris teu mandi masalah ai gegeraan sia mandi teh henteu oh ieu mah rombongan teu mandi siap geus rombongan teu mandi ngaranna teu beres jah takos kitulah jadi urusan masalah teu salat teu murtad ngan doraka teu puasa teu murtad ngan doraka teu haji teu murtad ngan doraka tapi lamun ngalecehkeun timbul tina bahasa ngalecehkeun tentang salat ngalecehkeun tentang puasa ngalecehkeun tentang haji istihza na ye murtad kos kitu lah budak munggah haji teuing atuh tadi Allah segala instruksi ngaji segala naon jeuh teu kudu seberat teu kudu munggah haji ja Allah mah lain di Mekah bae dek di gunung aya Allah di leuweung aya Allah di urang aya Allah teh Gusti Allah make jeung ngawajibkeun munggah haji segala tah eta kos kitu teh murtad tah ngalecehkeun tah maka Gusti Allah eta teu meunang tah ieu ucapan istihza eta ngaluarkeun tina kaislaman murtad beda jeung bahasa wali anu majdzub hirup di dunia tapi pikiranana lain di dunia di Allah akhirat urang mah pan kuari hirup di dunia pikiran urang mah dunia biasa urang jelema syariat ngaranna tapi wali mah wali nyana ninggalkeun dunia baju fana heula ongko di dunia tapi nyana pikiran lain pikiran dunia pikiranna pikiran akhirat leng leku cinta-cintana ka Allah sehingga nu dipake ka cinta masih Allah salian Allah mengalami fana geus fana bako majzubnya na teh eta majzub ngan majzub teh aya nu terkendali aya nu henteu majzub teh kos jelema mabok arak jelema nginum bir aya anu bisa mengendalikan diri mabok mah mabok bae tapi biasa bae nyana naon kitu nahan ngacon teu pikiranna biasa da eta bisa mengendalikan diri padahal keur mabok aya nu mabok teu bisa mengendalikan diri surga cekana bidadari sini keur mabok bir sapeti geus lain sloki deui peti ieu mah geus lah terus bau awakna ge saya sedang naik pesawat. Naik pesawat. Pugu kercicing dihareupeun imah. Pesawat. Jatuh di Papua saya nih. Waduh. Eta nu mabok ngomong situ. Ngebudah ngaco teh. Eta teu bisa menguasai diri, teu bisa mengendalikan diri. Madzub ge sarua ka Allah. Bakating ku cinta ka Allah, maka ngomong ngaco. Seperti saha nu ngaco? Di urang mah di urang nu geus tenar nu dibunuh teh ya mun baheula di Baghdad aya Husain kitu al-Alaj nyana ngomong aku mah nyana ngomong anal haq kuring Allah kusebab geus cinta jasa ka Allah geus eueuh deui naon Allah bae neule gunung Allah neule langit Allah
neule jelema Allah neule tangkal kayu Allah tungtungna anal haq berarti eta mah ittihad teh nunggal teh ngahiji diri jeung Allah diri urang mah pan maha hadis Allah makan maha qadim moal bisa ngahiji nu maha hadis jeung maha qadim tapi ku perasaannya ka Allah jadi ittihad hulul Allah aya di awak aing hulul ngaranna ieu nu bahaya ge lamun teu boga guru urang menata ngalaksanakeun ilmu kewalian ieu bisa-bisa lain ka surga ka neraka zikir mah zikir bae tapi ka neraka nu mantak sing hade di lemur urang besi aya nu zikur haheho sing hade eta kos kitu lantaran naon lantaran kan dituna besi hanas zikir tapi ka neraka sebab naon aya hulul teh Allah di awak urang berarti kan Allah cicing di dieu berarti Allah boga tempat atuh kos kitu mah Allah makan teu boga tempat mukhalafah lil hawadis atau ittihad itu diucapkeun Allah mah teu meunang diittihadkeun teu meunang dihululkeun ngan jelema nu ibadah ka Gusti Allah aya nu mengalami model kos kitu teu murtad teh mah lamun sesuai jeung aturan teu murtad biasa anal haq kuring Allah mantap ditangkap baheula ku ulama-ulama pembahasan tentang al-halal dibagat berbagai ulama tarurun nah ya diputus ku beberapa ulama akhirna ngadatangkeun Imam Junaidil Baghdadi Abu Amrin Junaidil fuqaha akhirna kulantaran ieu bakal nyasarkeun saat eta raja Muqtadir maka diinstruksikeun supaya dibunuh mau tetep bae dibunuh ge seuri bae anal haq begitu dibunuh bunuh maka pedang mimitina digebugan 1000 kali beres pedang ngucur getihna Allah wali urang keur carita jelema nu kaedanan ka awewe bae nu kaedanan ka awewe ngaco ngomongna ngaco bae geus pokona teu ngarti ku urang jelema kaedanan ka awewe aduh dunia milik kita berdua hamba budak berarti jeung malaikat eta mah kan lamun urang nyaritakeun dunia milik kita berdua berarti kan jeung malaikat-malaikatna miliknyana geus teu kaharti ku urang aju ngomong lagi angin sampaikan salamku abah eta ngomong jeung angin burungana sagala teu beres anu cicintaan geus cinta jasa teh nah eta teh geus naon kitu menyatu dirina jeung nu dipake ka cinta eta edan ngomongna ge edan teu boga kaisin teh urang boga bebene kemudian dibawa ka imah rerendengan di hareupeun kolot los baheula mah di hareupeun kolot teh boro-boro bebenean atuh boro-boro bobogohan di hareupeun kolot teh isin baheula mah tapi ku ari mah bebene dibawa ka imah kolot ka bogo urang teh urang ngobrol di hareupeun kolot teh kolotna ge nanya eta sa ka bogo aya mana tolol pandai sugan mana rangda tuh abah jeung mana saya jeung anakna geus garoblok kabeh. Nah, ieu ucapan ieu lamun kaluar ti wali madzub keur gaib nyana pemikiranana tina dunia hanya Allah doang henteu kufur sanajan aturan-aturan dina syariat aya anu kudu dibunuh kudu diamankeun dan lain sebagainya lantaran nyasarkeun tetep dirina teu kufur sebab naon sebab wali mah mahfuz lamun nabi maksum tinggal urang nyaritakeun tentang maksum jeung mahfuz beda ari maksum terjaga moal mungkin aya nabi maksiat sebabnya nama maksum timimiti mata celi irung dan lain sebagainya moal maksiat lantarannya nama maksum beda deui jeung nyaritakeun syariat okos tu poho padahal teh ti Allah sebab keur nyaritakeun syariat deuk nyareatkeun tasri' mahfuz sarua bae moal aya wali maksiat sebab wali mahfuz teh sarua jeung maksum hartina terjaga moal aya wali Allah maksiat moal aya sebab lamun wali
maksiat atuh mana tuturkeunana. Nah, pokoknya terjaga matana dijaga ku Allah, celina dijaga ku Allah, irungna dijaga ku Allah, sungutna dijaga ku Allah. Mahfuz ngaranna. Moal aya wali maksiat. Lamun aya wali datang ka boga pamajikanna, leuwih ti opat paehan. Lamun nyana ngahalalkeun mah wali tinggal wali. Wali cek jadi cek masyarakat nyana ge mengatasnamakan wali, kemudian boga pamajikanna 5 genep 7. Wah, tambah eneng dongkol tambah geus kitu mah. Lain wali. Nah eta teh ngaranna teu mahfuz malaya. Atawa wali zina malaya, wali judi malaya, wali mabok malaya, wali maling malaya. Mahfuz ngan lamun memeh jadi wali nyana keur madzub fana, mungkin nyana nonton orkes di hareup kieu badalekeun biduan, kieu di hareup atau nonton golek di hareup, atawa nyana ngahareupan keur main judi eta mah keur leng-lengah. Lamun ditanya jangan teu nyaho. Beusi aya dulur urang di hareupeun orkes boa nyana keur madzub tah. Sia deh si aya kiai urang nonton orkes boleh dikukumahakeun. Talian teh habek. Cirina nu madzub jeung nu lain madzub engke turun tanggap ku urang. Begitu ditanggap, ai tadi nonton orkes, lamun nyana carita cek orkes. Aduh biduana ge geulis. Boh ngagitekna ge. Eta mah bener-bener bor bae eta mah. Segala jaritakeun bor. Segala naon muter cek. Eta mah lain wali, tampili ngabek. Wali malah muntas nonton orkes ya. Sentas nonton orkes. Orkes di mana? Cekan. Ai tadi dihareup di mana? Apa dihareup tadi leukeun biduan? Biduan ja aing mah keur jeung Allah zikir. Tah eta berarti bener. Atuh engke tinggal kiai urang kitu bae geus. Namun ditanya, "Kiai tadi tas nonton di mana aing mah zikir?" Beuh budak. Talian ku sorbana habek cekek habek. Beda lirikanana wali mangis lain deui bekaya hawana la yaripul wali ilal wali. Moal aya nu nyaho ka wali kecuali wali. Sebab naon? Nyana aya di kelas eta bareng. Aya di kelas eta bareng. Akur bakal nyambung wali jeung wali deui sebab samakom sakelas. Lamun ku lain wali mungkin di wali-wali bari teu nyaho pan urang. Nah, nu mentek mahfuz aya tandaan atuh lamun wali cabrek mal beres. Geus wali mahfuz lamun nabi maksum. Tuh. Hiji kuper teh ku niat bagatkeun Islam nomor kadua ku ucapan teh istihza. Istihza teh artina ngaguguyonkeun ngaheureuy-heureuikeun di mana-mana aya jelema ngaluarkeun omongan istihza murtad. Jelema nganapikeun ka Allah murtad. Si agama naon? Aing Islam. Pangeran sia pangeran aing mah atuh lah sih sok nanyakeun pangeran lain sia percaya teh bahwa Allah nu ngadamel ieu langit bumi atuh teh henteu aing mah teu percaya. Aing mah Islam ngan aing teu percaya bahwa langit ieu nangieun Allah nangieun satu ieu mah petet jajadian ambo kos buah daging bae. Nah ieu rombongan Darwin teh ya orang Yahudi. Tanya nama menyatakan bumi langit dunia lain nangieun Allah ieu mah jajadian jeung manusia ge manusia asalna lain ti Adam nya nama asalna tina tetesan kitu air kemudian ngabentuk jadi buruy tas buruy ngabentuk kaluhur aya nu jadi bangkong aya nu jadi monyet sebab buntutan kan buruy teh. Jadi berarti engke gede-gede nu jadi bangkong-bangkong tabur teh nu jadi monyet-monyet kos gitulah Darwin dina uraian ayat. Nah, gede. Nah, monyet ya, monyet. Ngagedean jadilah jelema. Berarti urang jeung monyet dulur.
bener geus lamun urang manggih buruy sing hade ieu adalah keturunan urang tolol eta Darwin mah takos kitulah batur anu boga keyakinan atuh aya lain tila Al-Qur'an mah ngaco bae geus aya jelema nganapikeun Allah teu percayaeun ka Allah bahwa Allah nu nyieun langit bumi murtad nya ngomong kos kitu teu percayaeun bahwa Kangjeng Nabi Muhammad eta adalah Rasul Allah jeung ka para rasul-rasul nu sejena eta murtad nu kos kitu mentak sing hade ucapan-ucapan urang besi tergelincir karena ucapan anu ngamurtadkeun na'udzubillah min dzalik lamun Allah teu ngawajibkeun salat aing kadak percaya tapi lamun Allah ngawajibkeun salat aing mah teu murtad ngomong kos kitu teh istihza berarti eta nganaonan ya Allah segala ngawajibkeun kitu naon ngaranna munggah haji sanes sakit capek lah geus padahal mah teu kudu munggah haji murtad teh ngomong kos kitu teh eta kosu aman we teh ngomong kos kitu kosu aman ih masyaallah mantak sing hade ucapan-ucapan urang besi tergelincir jaga lau ja'alallahu al-qiblata huna lam usalli ilaiha saya salat menghadapna ka mana ka Baitullah bener cacak lamun Baitullah lain di Mekah misalnya di dieu tadi dieu Allah nyieun Baitullah di dieu aing mah moal salat murtad eta kos kitu eta kos kitu ngomong bang eta loba jasa kos kitu di Mekah kan Baitullah bagus lamun Baitullah na di dieu Allah ngajadikeun Baitullah di dieu ye lain di Mekah aing mah moal salat aing mah eta kos kitu teh murtad eta istihza eta kos kitu ulah masyaallah lawi taqaddallahu fulanan nabiyyan lam usadiku andai kata Ki Zaid dijadikeun nabi ku Allah aing mah moal percaya saeutik-eutik acan murtad mentek sing hade teh bahasa-bahasa urang andai kata Ki Zaid dijadikeun nabi ku Allah andai kata Zaid dijadikeun nabi teh aing mah teu percaya moal percaya ka Zaid nabi eta kos kitu murtad eta istihza kana nabianana ulah cek kata di lamun baik lamun Allah ngajadikeun Baitullah lain di Mekah di dia aing mah salat murtad lamun Allah ngajadikeun Ki Zaid nabi aing mah teu percaya eta kos kitu murtad sing hade bahasa-bahasa urang masyaallah kan yelah bahasa urang sing hade sia nabi siasa nabi aing mah Kangjeng Nabi Muhammad Kangjeng Nabi Muhammad teh manusia apa jin aing sebenarnya mah nyaho jin nyaho manusia aing mah teh nyaho murtad tah kos kitu tah murtad tah ngomong kos kitu tah isi ada tah ya aing mah teh nyaho bukanna mah percaya bahwa Nabi Muhammad eta utusan Allah ngan aing mah teh nyaho jelema nyaho jin berarti kan nyana kurang mengetahui tentang Kangjeng Nabi mantak urang begitu balik pangheulana urang teh kudu belajar nganyahokeun Allah ngajahokeun jeung Kangjeng Nabi saha nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad di mana dilahirkan di Mekah terus ngali ka mana ka Madinah maot di mana di Madinah tak kudu nganyahokeun kos kitu engke beusi aya nabi nu lahir di pangodokan kana percaya eta mata ke kudu tiheula sangara nabi Kangjeng Nabi Muhammad komo datang ka nyaho Muhammad bin Abdullah wah ai santri mah geus nyaho jasa teu kudu diceritakeun sebab unggal malam Jumat Wabadu fakul wa sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Muhammadun Abdullah bin Abdul Muttalib asma syabatu an umayyad kusul saniyah Ibnu Hashim wa asma Abdul Manaf wa asma Mughiratul lazim tawani tu qali beres atuh teh jadi lalap santri mah pas itu malam Jumat apa saya diperhatikan oh ini anu ibi geus kajahoan tah mah ibi Malik bin Madi mun mana kumaha banten naon eta naon nyawa inget nyawa atuh geus kalau Jumat bawa badu geus ditalar tah ku santri mah mentek urang muludan baca eta abe urang tenget ibni Hashim wa ismuhu Amr bin Abd Manaf wa ismuhu al-Mughiratul ladzi yuntamal irtiqa'u li ulya terus eta geus jadi geuna ibni oh
naon geus pokona mah Kangjeng Nabi siasa ngaranna Muhammad di mana lahir Mekah kemudian ngali ke Madinah maot di Madinah beres salamet surga geus geus sakitu mah ya lamun kitu Zaid diangkat jadi nabi siap percaya teu moal aing mah murtad ulah kitu atuh lamun diangkat ku Allah jadi nabi mah aing percaya Guari aja teu diangkat jadi nabi aing teu percaya andai Allah ngangkat jadi nabi nya andai mah andai kata Allah ngangkat jadi nabi siap percaya atuh ngan moal aya deui ngan lamun diangkat atuh percaya ngan moal aya deui sebab cak Kangjeng Nabi khatamul anbiya wal mursalin kaula adalah pamungkas para nabi jeung para mursalin ngan andai kata ieu mah andai kata Zaid diangkat jadi nabi siap percaya atuh ya Allah maha kawasa ngan moal aya itu bolak-balik dibalungkan aduh geus kitu bae Masya Allah karim sing ade bahasa-bahasa ucap urang teh ya Allah aing mah teu nyaho nabi eta manusia apa jin murtad atawa urang ngahinakeun ka Kangjeng Nabi cara urang Denmark kamari murtad atau orang nyaritakeun tentang kekurangan Kangjeng Nabi itikor urang ngahinakeun murtad atau orang ngahinakeun ka ngaran Allah murtad wah loba jasa lah budak cenah cak kiai maca la haula wala quwata illa billahil alil azim cenah kadituna sok kuat ya aing lapar bae eta murtad da ngomong kitu tah sing ada eta matak di aing tahajud maja tahajud ja susah bae mau syahadat sia loba mangkeun eta kos kitu nah mulai ti kuari ulah terulang deui sia tah mantak sia deui tah loh budak tahajud terus duha terus ja dagang morosot bae dia tuh naon hubunganna dagang jeung eta jeung tahajud lain deui teh lain deui da eta kos kitu lamun istihza kecilaka lah aing nya maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim jadi sakieu bakal kuat ku aing dibaca la haula wala aing lapar terus bae teu nguatkeun la haula wala quwata illa billah mah teu nguatkeun kana nanaon nanaonan tah eta ngahinakeun ka la haula wala quwata illa billah istihza ngaranna eta nu kos kitu murtad lamun istihza pas tadi tahajud bae aing maca sholawat terus bae ka Kangjeng Nabi jahoreng kahirupan aing susah bae una naonan tambah sholawat ngahinakeun kana sholawat ka Kangjeng Nabi istihza murtad ih loba jasa ieu sing ade masyaallah lamun kula gering Allah tetep ngawajibkeun salat bae ka kuring sanajan kuring gering Allah ngawajibkeun salat berarti Allah zalim ambo teu kira-kira